jodoh jor milik sing menang milik anu gede teuing naas aing usaha poe ieu tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potongnya sanajan begeng ge ulah nepi ka digotong sanajan begeng oge ulah nepi ka digotong heuh lamun urang teu hasil poe ayeuna tuluikeun poe isuk nya ulah putus harapan cenah isuk teu hasil keneh pan aya pageto pageto teu hasil keneh wajar da eta mah biasa usaha mah kitu tapi lamun urang terus berusaha itu namanya luar biasa entong keung ditinggalkeun ku panon poe dek syurup sabab bulan dek datang eta nya nu matak dina lebah dia usahakeun cing nepi ka hasil heuh da dirizkian jelema mah kabeh oge dek nu kumaha-kumaha oge ngan lamun ngajedog meureun kawas patung moal datang rezeki moal ngahasilkeun da ieu nu matak diharamkeun ngukut patung teh eta aya patung teh ngajentul eueuh gadag dahar beuki nginum beuki digawe mung da eta nu kudu dipek-prek teh nu kitu penting urang hidup di dunia hari usaha mah heueuh tong boro make jeung ku tatangga ku pamajikan oge dicarekan kedul mah malah mung pisan meureun awewe teh diajak hees lamun urang eueuh gadag mah nu matak penting gawe tong boro batu rombongan oge geus teu sudieun ngeunangan aing aya dulur berusaha neangan jelema nu ngaliwat pindah tempat euy. Ih, mau enggak? Kebulan itu tuh.
naon Adek ka mana, Abah? pandek usaha supaya maneh bisa dahar jang Ka mana usahana? ka Batawi Abah, naon ari emak ka mana? pan inung maneh teh paeh Ai pae teh naon? paeh teh maot dicanak ku Allah Oh jadi Allah bogoheun ka emak. sia mah Abang babenyit ya. ai Allah teh nu nyiptakeun urang nu ngayakeun jeung nu ngeuweukeun Kitunya. heeh Jadi Allah emak caya di Allah. heeh Oh urang ka itu atuh yeuh. pugu da Allah teh RW Usahana Abah naon? anu turkeun babaturanne aya nu ngaliwat begal Ya profesi eta Atuh batong kitu usahana bah teh haram. cicing sia mah tong nyaho haram jeung halal kumaha aing we nu penting barang hakan sia mah Eling Abah. Geuning emak ge maot geuning. Nu macak Abah ge pan bakal maot. Engke teh ujang teh di mana panjang umur. Ceuk babaturan teh entong ulin jeung si eta anak bangsat. Mau teh kadinya. Anak begal. Pasti kadinya teh ngomongna teh. tapi heueuh Anak garong gitu teh. Abah anguran ujang teh titah ngaji Abah. Pasantrenkeun ujang hayang disunatan ongko. Diajar babagan agama. oke geus boga duit disunatan Nanda disunatan mah lain ku duit ku peso. ku peso pan meureun aing teh kudu muruhan Kaparaji teh pan. Atuh ku Abah keurutna. teu bisa yang ting dempas Diajar atuh. Oh jeung daek tatanya ilmu masanajan geus kolot. Sapanjang hirup mah diajar terus Abah tiada terlambat. Eling Abah teh geus kolot. Meujeuna eling atuh. 77 tahun Abang. era aing dikicukeun nya Kudu aya kaera tuh. Teng puas budak. Sing karunya Abah ka ujang. Geus kapala 7 umur teh. kan mah aing geus